vakum 2 tahun balik deui teh sandiwara teh geus eueuh di Rumentang teh geus eueuh aya teh ngaranna eueuh tapi mainnya di mana ya nyawa teh ya inisiatif jeung boga pamikiran anyar yuk urang ngariungkeun ieu hayang ieu sandiwara urang hirupkeun deui tah tina ngaran Jatinugraha teh ngaran Sanggarua ganti jadi Sanggar Ringkang Padepokan Seni Ringkang Gumiwang. Tah loba ngagugur-gugurkeun persepsi jelema ka sandiwara. Sandiwara teh kieu geningan ku mah henteu contona pemainna nya eueuh atuh ari pemainna mah geus areueuh pemain itu mah tah regenerasi sandiwara teh hese ieu hayang neangan budak ngora anu daek main sandiwara nu daek heula tah ternyata geningan geus di naskah mah nya di naon di nah di mah bisa loba anu mikaresep tah ieu teh budak lalaki Bayu anak Bayu Bayu manawi teh ayu yu teh Bayu nya ari Bayu teh jiga nama bakal jadi penerus tah regenerasi ngan keur mancaroba keneh naon ieu teh nu kudu jieun teh naon digarap teh ngan ngeunaan Ringkang Gumiwang mah tah apalin pisan ti-miting ada kumaha nu lajo naon sok kadinya tanyakeun tah eta pangeun satacan naros kadinya aya kendala teu ti Bayu ninggal non perjalanan sandiwara naon sebatkeun sok ka abdi. Panginten upami internal mah kan sama sekali tidak pernah mengalami kendala. Internal mah kalaresan dina segi regenerasi barudak oge jalan sabab prinsip ti bapak mah tongna teh mengajak orang menjadi seniman ibaratnya jadi barudak kan sirna model tapi kersa marang sandiwara gitu terus pamit segi penonton nya alhamdulillah ku manajemen anu di rubah-rubah sakedik di bawahnya Abah itu tetap berkembang bahkan jadi nomor 1 paling banyak penontonnya justru masalah nama eksternal jika rek sewa gedung gitunya gedungnya direnovasi atuh di beberapa tempat anu teu layak kanggo sandiwara Sunda. Tah eta pokona malah seueur pisan pokona kendala nu karadi teh nu ti luar sanes nu ti lebetna ti luarna tah eta papayung pokona mah nitip ka papayung nagri naon disebutna teh. Pamarentah we langsung lah. Tong pamarentah abdi mah ka papayung pokona mah gegeden eta kendalana teh dihesekeun. Meureun eta kan. Bayu atau sabar alami ngirikannya tah ti alit atau nepi ti remaja atau nepi tos dewasa gitu. Upami profesional mah sami panginten sareng angkatan kahiji Ringkang Gumiwang. Tahun sabaraha eta teh? 2010 Oktober. Gitu eta mah masana udah atos profesional lah gitu. Ari main sandiwara mah kalasan ti umur 7 tahun tos ngejek panggung. Oh, teureuf pangintennya. Gitu. Kayak ai Bayu mapan aya teureuf ti uwa. Ari uwa kapungkur ieu nya aya teureuf teu ti sepuh uwa. Tah uwa mah teureusna ti alam. Alam peti pera. Lain eta mah alam nya abadu cret, abadukun. Jadi kieu Abah mah teu boga turunan pisan, saya ingat uwa. Inung bapak nepi ka nenihaki inget teu aya seniman pisan. Gitu. Ngan uwa mah ku kondisi ieu, kahiji ku kondisi lokasi nya ku eta teh di dinya nya deket jeung seniman. Tak kadienakeun, kadua ku butuh ieu nu ulah diturut ku barudaknya. Uwa mah hirupna geus neka geus tekan ti budakna mung digawe. Tah mung ngadunungan. Gitu. Mung aya di Curug Batur. Tah etanya jadi dek kulantaran hayang hirup dina seni nya bebeakan karena seni kumaha supaya naik dan hasilnya nya alhamdulillah gitu. Eta makna ketina kahirupannya. Tah terus wage sok aya pan kolotnya lain nyare kieu nya lain memagahan. Sok anak tong jadi seniman tong jadi tong berkesenian. Hese beunghar lawan sabagna nya sanajan uwa teh beunghar jadi seniman da uwa ge teu miskin.
cek saha sanajan teu beunghar nya, tapi teu teu miskin. miskinnya cek saha seniman hese justru kamu zaman ayeuna jadi sarua jun basic dasarna musik gitu ya, musiknya bisa ira-ira lagi coba nggak gitarna naonnya gitu geus ka mana-mana nya gitu. Tah gitu Jun, jadi gua mah berkesenian tuh karena butuh anu cek batur mah naon lah gitunya. Jadi gua mah istiara disebut komersil dan nya. Gua mah yang PK dihitung gitu. Sanajan salengkah aing kudu menang saperak gitu. Mun indit aing kudu menang saringgit gitu. Jadi da geus tina naon deui atuh amanya gitu. Nepi ka ayeuna tuh baheula teh ieu teh seni-seni. Tah itu palawargi sadayana perjalanan wakabul ayeuna tos aya regenerasi na alhamdulillah ringkang gumiwang teh ayeuna nuju aktif naon wa dina masa pandemi geuning ayeuna disebut pandemi teh geuning Pandemi mah sok ieu budak we nyenan sarua juga nyenan YouTube gitu. Mun karsan ki Kang saprak pandemi nya panggung teu tiasa jalan jadi ngalih heula kana YouTube salami setahun terus ngiringan festival film beberapa kali karsan juara nasional oge 3 kali Kang. tuh alhamdulillah tiasa disebutkeun YouTube-na naon YouTube-na anu ringkang gumiwang TV aya oge nya TVC-na Satire Art Project janten ringkang gumiwang teh gaduh divisi oge Kang, divisi film aya Satire Art Project, divisi musik, divisi dalang gitu. Janten teu melulu sandiwara Sunda. Terus di janten regreg teh anu festival film produksi film negara tingkat nasional BUMN kuring nganggo bahasa Sunda Kang. Hijina teh gitu. wow pokoknya keprok lah sadayana. Terus alhamdulillah oge ayeuna mudah-mudahan kuring teh di pesantren ku Trans 7 kanggo ngagarap jejak petualang. Jejak petualang. Terus abah oge nuju mempersiapkeun master kanggo MNC serial carios baban gitu baban kerajaan Sanewara gitu kan nyatanya lumayan sibuk oge da kumaha teh nya gitulah seniman mah pokoknya mah wakabul mah ti barang mimiti resep kesenian sampai ayeuna teras-terasan sibuk apal pisan da kapungkur sok ngobrol di rumentang geuning wah ieu mah kahot bodor kahot sarua deug jeung hampir ngan beda generasi unggul meureun gitu tawa aya ieu teu upami ieu manon pan abdi teh apal teh uat teh kesenian teh sandiwara terus ngadalang gitu ya, kan ya aya wayang pan Pak ya. numutkeun uak perbedaan kapungkur sareng ayeuna kumaha ye dina wayang ataupun dina dalang. Aduh berat menceritakan pedalangan ya panjang ya nya tapi saeutik we nya margi aya wayang di dieu lebar wa mah ka itu kahiji enak ka dalang-dalang ora nya dadaek teu daek di mata uak mudah-mudahan sajen teu itu seni padalangan teh rada ngarinteut ayeuna teh rada ngarinteut tapi cek sawaeun nya bisa subjektif ieu nya jadi uang paminta ka dalang ora hiji nomor hiji sing kreatif tapi kreatif oge deh lain ukur kreatif dina pawayangan mah bari jeung nyaho henteu ngaleungitkeun ajen inajen wayang gitunya jadi pan aya sebenarnya mah kieu wayang diganti eta ge kreatifnya misalkan kalau kaca make helm gitu ya kopi nuju kana motor mah misalkan eta gitu ngan pertanyaanna ieu mun kieu di wayang dikeukkeun nariman teh masyarakat eta tah eta sabab kesenian wayang golek mah napalna ka masyarakat geus jeung kana hate-hatena tos kieu wayang teh kieu gasa teh kieu Arjuna teh kieu tah jadi kreativitas teh coba tina celah-celah eta da cek ulah mah loba celah-celahna kitu nya da ulah-ulah nepi ka lain itah diganti nya gitu ulah sorangan geus coba ngajaran nyiptakeun wayang golek babad nya di antara kru ieu aya nu miluanana tah nya oh didin nya didin anu diproklamirkeun di SSI zaman harita terus diakui keberadaan wayang golek babad gitu tapi kunaon teu makar kahiji ya modal nah teu da wayang mah gede sarua jeung sanewara nya
Jadi modal sandiwara mah kok tak modal sandiwara ge uang modif teh nu jadi hese teh kudu gede biaya teh. Hese ngaleungitkeun anu geus jadi baku. Contohna kieu wayang mun teater ieu nya, teater ge halusnya. Teater mun baju raja, pakaian raja kan bisa tina balacu tina naon terus dimodif terkesan di pakaian raja. Sandiwara mah teh bisa kudu realis. Baju kerajaan, baju putri, eta kan eta hargana lain lumayan gitu. Tah etanya teu tiasa diwawaas gitu nya. Teu bisa kesan. Baheula model naon kesenian naonnya gitu. Baheula mah kan kalau cantik itu terkesan cantik karena make up, karena mainna terus terkesan muda. Ayeuna mah kudu geulisnya anak yang payung mah. Kudu real. Tah gitu. Hese anu mah kesan gitu. Soalna kieu nu hese deui urang. Hese deui. Sabab lalajoan nu aralus, urang geus diantiran ka imah nya. Eta nu beratna. Nya. Geus diantiran ka imah urangnya. Film diantiran ka imah. Tah eta zaman ayeuna namanya aduh. Sinetron dia bodor nu aralus diantiran ka imah. Mun urang teu bisa ngigelan eta, nya. Disebut ku urang disebutna harus eta kan. Keseniman mah harusnya gitu. Atau yang ngalawan harus mah udah dilawan harus mah Dituturkeun. da banjir ngaranna ya harusnya diigelan. Urang kudu bisa ngojai di dinya. Eta nu bener. Urang ngambek aduh harus budaya asing. Da mau eta mata atuh harus budaya asing dan kumaha magatanana. Contoh we ana seni yang maju deui teori mah gampang pisan. TV we geus pareman kabeh sok sa Indonesia. Seni maju deui. Tapi nah bisa nepi ka kitu. Meureun teu maju-maju di negara entong kitu gitu. Diigelan we. Anu bisa diigelan, dikojayan gitu. Ngalawan harus mah da deui hiji-hijina syaratna kudu bisa ngojai. Da cicing palid. Terus jantan ulah sampaikeun ka jati kasilih ku Junjun. Junti. Tah wa tamatkeun teh paribasa teh tah hayang mah. Tamatkeun kumaha? Jati ulah kasilih ku Junti, taman kaliung ulah kaliung ku Sinta. Situ. Taman ulah kaliung ku situ. Ku situ. Eta lengkapna paribasa eta. Papanjangna benernya dikemplenan dilengkepan. Tah eta mah Kang salah satu tujuan dari Kang Gumiwah. Tah eta. Memberikan pendidikan Kang barangkali sekolah. Jadi ngartos mah moal barudak. Tah etanya. Tapi paling tidak mengenal heula. Apal heula. Kekecapan sanewara anu antik, kekecapan Sunda anu nyastra. Tah kan aya mangga nyangakeun beheung teutekeun. Kan nya aduh baheula mah. Sampaikeun ka naon ieu teh hartina? Naha beheung dibikeun diteuteuk. Barudak makan nyage garapan bahasa Sunda sareng bahasa Indonesia. Tapi abah mah teu kengeng barudak make bahasa Indonesia teh. Oh, kenapa ya, Bah? Kita diajar bahasa Sunda we kitu. Sebab ge jen bahasa Sunda mah moal macanaka ye moal geunah ukur ku apal wungkul. Nya kudu jeung rasanya. Da geuningan. Abah mah Kang Gus naonan sia harus diajar bahasa Indonesia ngagarap bahasa Indonesia mah jadi duit. Tapi ka kitu da. Da mah tong tersinggung ngan pek we rasakeun nya gitu. Da wa mah isuni ku kesenian Sunda ku bahasa Sunda teh geuningan bisa jadi kieu. Anu tadi teh kuat teh beunghar ngan teh miskin gitu. Tah eta. Wah, ieu teh salerosna mah betah, tapi sagala rupi oge kauger ku waktos. Tapi sata acan ditutup. Ieu abdi hoyong naon teh hoyong ninggal uwa. Punten pisan marigelkeun wayang. Duh. Aing mah leungeunna geus teu kuat tuh jeung. Teu atuh wayang marigelkeun uwa. Ai kadalang aya wayang teh Gatot-Kaca. Ieu teh Gatot-Kaca. Aya Gatot-Kaca teh lambang kagagahan. Atuh rengkakna jeung leumpangna ge kudu gagah. Tah eta. Nya ari hayang nyekal anu gagah. Contoh wayang. Gagah gitu. Kepat kumaha naon ieu teh namina teh, Pak? Gedut disebutna nya ari kepatna ge satria gitu. Tuh, aduh. Nah, gitu. Jadi lamun nyukal nu gagah sing gagah heula. Cek hate teh kieu kana wayang teh cek dalang. Gagah sia. Gitu. Mantuan sugesti. Gagah ulah nyaritakeun nu gagah tapi balik. Ya, urangna loba pikiran yeuh kumaha. Loba komo gitu mah. Ya. Jadi sagala kesenian oge kitu. Kudu sedengkeun komo ngadalang. Ulah mah keun bae teh di aku oge nya ku barudak namun aya ngaku syukur.
pang hese-hese ngulik kesenian nomor kahiji dalang nomor kedua teater eta pang hesena Biasa disebutkan non teh sababna gitu kumaha nya naha betiasa hese kudu terjunnya di dinya nya wae nu geus nu hese nya teater geuning teater pang hese kumaha teater teh geuning kahirupan kitu nya teater enak ieu Jun lain memperkecilnya enak main musik lagu di mana-mana lagu eta we gereng-gereng gitu nya payu we teater mah teh lalakon anyar deui sagala rupana anyar latihanana anyar diajar anyar ngajiwaan di anyar peran-peran eta nu diberatna teater gini itu sabab nyentuhna langsung kana rasa penonton eta ari wayang nu ngaranna dalang hiji vokalna kudu alus kudu bisa temang, kudu bisa nyanyi, kudu bisa dialog, kudu bisa antawacana nya ngabeda-bedakeun sora eta leungeun ngigelkeun wayang, merangkeun wayang, suku nejehan kecrek kana irama. Aduh, goresugan teh babari deuk diajar tadi mah. Uteuk mikiran lalakon. Ujung dialog supaya da teu make naskah nya. Eta leungeun kenca cempala ongkoh wirahma eta. Tah kitu geuningan. Ternyata ulah dugikeun ka Bangkar mohon sanes bangkar wa hana sora alus ieu sagala gagah wayang tinggalin ulah bisa gitu kalawargi sadana pokona ti sim kuring di acara Mr. Jun Tetelepek cekap dugi ka dieu dan nanaon oge kauger ku waktos pokona mah wa sing sehat wa mudah-mudahan sehat lahir batin sadayana sehat lahir batin tong hilap Sunda Lokatara di subscribe di komen, di like, di share, tako loncengna, ting, hatur nuhun. Palawargi sadana bilih aya nu hoyong terang, hoyong apal, hoyong langkung wanoh ka Wakabul. Di dieu dina buku ieu aya perjalanan Wakabul. Pokona bilih aya nu hoyong mangga sumping wae ka alamatna di jalan Manisi daerah Cibiru alamat lengkapna aya di Google Map